Ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'alal alihata ilaha wahida wa inna hadza la syai'un ujab. Kaum muslimin muslimat anu mulia, kinuluran nikmati Gusti Nu Maha Suci Sahibul Bait pangarsa Bapak Haji Ayat idamangkeun ku Allah mugi satrasna sehat lahir batin. Sadaya jamaah kaum muslimin muslimat anu mulia, kikieuan urang etang-etang nguningakeun ngapalkeun saha ilah saha Allah. Samemeh ilallah kecapna la ilaha. Jadi la ilaha heula tuluy illallah. Kudu apal la ilaha supaya nyaho illallah. Hartina la ilaha teh teu aya pangeran. Kudu apal saha nu ngaran pangeran. Supaya apal saha Allah. Sabab ari pangeran mah loba. Aya pangeran Charles, aya pangeran Diponegoro. Kudu apal saha ilah. Kadituna ambeh nyaho illallah. Sabab lamun teu apal la ilaha illallah na teh pahili. Disangkana sugang teh pangeran teh Nyi Roro Wetan. Nyi Roro Kidul mah nu Cikal. Disangkana pangeran teh Batu Ali. Tungtungna nyembah ka Batu Ali, nyembah ka Nyi Roro Kaler. Usabab teu apal la ilaha kadituna teh teu apal illallah. Nu matak signaan heula la ilaha kadituna illallah. Keur urang nu awam jalma nu bodoh hitunganana ngayakinkeun aya pangeran teh cukup ku pikiran diantrupkeun jeung kaayaan. Teu kedah jero-jero jiga para nabi para wali moal kaudak. Otakna ge urang mah geus ripuh boroning pikiran pangeran, pikiran urut boboran ge can leungit keneh pusingna. Boroning mikiran Gusti Allah. Urang mah mikiran sapopoe. Nu matak neangan aya na Gusti Allah teh cukup diantrup-antrup ku kaayaan. Baheula aya tukang angon, cek urang mah urang Arabna Badawi, Arab kampung, Baduy. Di orang mah Baduy meureun. Ditanya cek bahasa nu nanya, "Mang, ngayakinkeun ayana pangeran teh kumaha?" Sabab meureun teh nu nanya memang teh nyaho. Kadang-kadang nu nanya teh sabab teh nyaho, sabab ngantrupkeun, sabab ngetes. Aya 3 alasan nu nanya. Hiji teh nyaho, 2 ngantrupkeun beja, 3 ngetes. Duka ngetes duka ngantrupkeun eta nu nanya ka tukang angon, "Mang, cenah ngayakinkeun ayana pangeran teh kumaha?" Aturina bahasana kitab marada ngamok teh. Ngan ngajawabna teh kieu. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam tadullu alal masir. Nah, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam tadullu 'alal masir. Bahasana teh kieu. Tai sapi nuduhkeun ayana sapi. Tapak suku nuduhkeun yen aya nu kungsi leumpang. Kaharti meureunnya. Tai sapi nuduhkeun yen ayana sapi. Tapak nu leumpang nuduhkeun yen kungsi aya anu leumpang. Jawabanna teh kitu. Meureun ku sabab nu ditanyana tukang angon, meureun ngajawabna teh antrup jeung kaayaan we. Moal ge aya tai sapi lamun eueuh sapina.
moal ge aya tapak leumpang lamun kungsi eueuh nu leumpang sabab aya tapakna meureun aya nu leumpangna sanajan nu leumpangna geus teu katingali sanajan sapina geus eueuh urang ngantrupkeun yakin ayana Gusti Allah sanajan teu ningali Allah aya tapak ciptaanana saha nu bisa nyieun saki rongkahna alam dunia kabeh ge makhluk sarongkah-rongkahna mata poe teu boga kawasa can kungsi baha can kungsi sulaya kana panitahna Gusti nu Maha Suci kaluar isuk-isuk waya sore surup meletek panon poe waya sore disebutna tenon ari rek teureum teh samsat oh sunset sunset waya sore menikmati samsat bari bayar pajak tiba heula nepikeun ka ayeuna sakitu badagna mata poe teu boga kawasa diatur ku nu maha kawasa sa Gusti Allah sanajan teu ningali Allahna aya tatapakanana sakitu rongkahna meureun nu ngaturna teh rongkah anu giridik teh urang ka parapatan aya lampu nu gonta-ganti disebut naon rambu lampu merah lampu hejo lampu koneng berai koneng kuduna berai beureum mun hejo katingali polisi cutrak-cetrek bari nagong tapi diatur sistematis sabab geus aya aturanana sanajan teu ningali polisina keur nagong tapi yakin aya nu ngatur model kitu ieu teh HP merekna Nokia can pernah ulin guring ke pabrikna tapi yakin aya pabrikna sabab aya jijieunnan tapak hasil ti produk eta pabrik model kitu nganyahokeun pangeran keur urang anu awam yakin hiji nage disebut ahad qul huwallahu ahad nah geuning teu qul huwallahu wahid apanan ari ngitung bahasa urang sakola di madrasah mimiti hiji teh naon wahidun isnainun salasatun arbaatun khamsatun asitatun tah budak kudu diajarkeun teh lagu nu kitu teh apal ngitung bahasa Arab tong diajarkeun untuk para ruku ieu mah aya lagu sok nararipu balonku adali rupa-rupa kamu kahiji teh sing bener merah kahiji naon sok hijau Kamu ditanya ku mungkar nakir begitunya. Bisik cek malaikat mungkar nakir teh. Hei hamba Allah, balonon anu pitu. Oh, cuma anu kitu mah manfaat. Hiji nage Allah ma ahad. Ari ahad teh eueuh duana eueuh tiluna. Lamun Allah wahid aya itsnainun aya salasatun. Milihan kecap nage Quran mati hati. Qul huwallahu ahad. Ahad nage henteu dua henteu tilu. Ahad nage beda jeung ahadna makhluk. Ari makhluk mah hijina teh meunang ngahijikeun. Ari Allah mah hijina teh lain meunang nyusun. Tapi hiji muklis hiji teu bisa dibayangkeun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir benernya. Moal aya pantarana ge moal. Pantarana ge eueuh komo aslina. Anu jiga arilna ge eueuh komo arilna gitulah. Anu mirip we si aril eueuh. Laisa kamitslihi punyalir ari nyaritakeun tauhid teh bisik salah ngagiclek geus we urang mah yakin Allah teh aya ayana ge hiji. Ieu teh zaman baheula kungsi Kangjeng Nabi diprotes ku urang Arab. Ayat Quran nu bieu tah aja'alal alihata ilahan wahidan wa inna hadzal la syai'un ujab. Muhammad saloba-loba pangeran kumane disebut ngan hiji. Kami teh loba boga pangeran teh Uzza, Manat, Lata, Hubal jeung sajabana.
Nah habat ku anjeun disebut ngan hiji. Wa inna hadza la syai'un ujab, sedengkeun ari urusan teh loba. Nah pangeran ngan hiji-hijina cukup kira ngurus alam dunia. Mendingan kami pangeran teh tilu ge hese dahar. Ngomongan hiji-hijina. Cek urang Arab, aja alal alihata ilaha wahida. Nah ngajadikeun pangeran sakitu loba ngan hiji, sedengkeun urusan teh loba. Can ngurus cai keur hese ongko, pangeran nu mana nu ngurus cai, pantek eueuh bensina. Hujan can turun-turun, saha nu ngurus cai pangeranna? Can nu ngurus papelakan, urusan teh loba Muhammad. Cek Kangjeng Nabi, ieu nu nanya potonganana jalma bodoh. Dibere logika, cara mikir we nu kira-kira kabeuweung. Cek Kangjeng Nabi, pangeran teh jiga pamimpin maneh. Pamimpin mun kira-kira maneh boga pamimpin leuwih ti hiji, kabehna boga kawasa. Kira-kira bakal kumaha kaayaan? Cek pamimpin nu ieu aspal nu ieu jalan teh. Cek nu ieu entong nu eta nu ieu. Kabeh boga kawasa, kira-kira lamun anjeun boga pamimpin leuwih ti hiji, kumaha kaayaan? Cek nu ditanya bingung man. Lamun kabeh boga kawasa, sedengkeun pamimpin mah kabeh ge boga kawasa. Lamun cek ieu mending nyieun langit, entong nyieun langit. Mending kene nyieun mata poe na we heula. Cek nu ieu cek aing langit. Cek aing mata poe tungtungna memeh anggeus garelut. Sedengkeun gelut pangeran teh rongkah. Lamun nyajeg aya nu matak laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Mun aya di alam dunia dua pangeran, ucutan alam dunia. Jeung teu rame deh. Kung sipan geuning santri diajak lalajo wayang ku kiaina demen nanyakeun naha jangan pangeran teh ngan hiji-hijina. Naha teu kurang. Nu ngurus langit saha? Nu ngurus angin saha? Nu ngurus cai saha? Cek kiai ridat budak santri rada bodoh yo ke penting urang lalajo wayang. Atuh der teh lalajo. Beres lalajo balik betere. Atuh di jalan ditanya ku kiai teh. Rame cenah jang lalakon wayang. Ih, gue cenah ieu nu matak teu usik-usik oge. Teu karasa reungit nyocok, teu karasa nanaon. Dahareun ge ujug-ujug beak we. Cenah cek kuring mah teu rame euy. Nah, cenah kiai teu ningali wayang sakitu ramena. Terame dalang nangan hiji. Ih cenah dua mariweuh cenah ieu. Nah cenah betriweuh atuh meureun bisik cek dalang ieu cepot kaluarkeun. Cek ieu entong sia mending kana kuku Bima, Bima. Cek dalang nu ieu cepot, cek dalang nu ieu meureun kira-kira kajadianna kumaha? Cek santri nya. Cek kiai alam dunia ge kitu. Teu beda dalang teh boga kawasa. Cek dalang kaluarkeun ieu kaluar. Lamun dalangna dua ngarendeng atuh lain kalakar rame kalakar ieu gelut teh dalang duanana. Bagedor cau we ucutan. Eta teh cacak di pawayangan komo di alam dunia. Cek pangeran nu ieu kaluarkeun mata poe cek aing entong cek pangeran hijina. Riweuh pan tungtungna we urang ti Brahes. Nu matak pangeran urang mangan hiji-hijina. Hijina ge ahad. Qul huwallahu ahad. Kadituna Allahus somad. Somad teh artina lengkep. Lamun cidena barang mah eueuh copongan, komplit, menta non we ge mangga. Rek menta tali sapatu heuk. Lain bohongan cek hadis. Lamun urang ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci jam hiji ngahajakeun udang tahajud menta tali sapatu nu pegat beunang. Ngan ke Gusti Allah mere sabab jeung akibat keur ngajawab eta doa. Henteu ujug-ujug kutuprak tali sapatu. Sabab lamun eueuh sababna lieur jeung sieun. Gusti Nu Maha Suci, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Gusti paparinana rezeki nu jembar ujug gurudug teh duit sakarung. Heulaanan bungah teh sieun. Reuwas teh. Nu matak cek Allah bisik maneh reuwas kami bakal nyieun sabab ujug-ujug menang warisan.
kebon ubah kidul dijual. Sababna teh da manusia maka ikat ku hukum kausalitas sebab jeung akibat lain teu bisaeun Allah nyeubeurkeun beuteung ngan moal kaharti idza zaharos sabab batolal ajab. Lamun ayeuna Gusti Allah mere kajadian tuluy teu make sabab kadang-kadang urang lain kalah kanyaan kagum tapi kalah kalieur. Jug-jug seueuh we. Ujug-ujug pinter we pan liurnya. Mata kelakonan sababna sakitu dilakonan sabab ge cantang tu hasil nu dipisabab. Nu penting mah ikhtiarna we. Da Allah mah ngahargaan keneh ikhtiarna dibanding hasilna. Urang ikhtiar hayang ka surga, najan teu hasil ka surga, Allah ningali ikhtiarna. Karunya teuing urang gandungan malam Sabtu jima tinggalkeun ieu mah kajian balik para roho deui we. Ieu mah ikhtiar urang sanajan ke urang teu asup surga bae tong jadi pusing. Lain udag-udag surga mal ka udag urang mah nya. Moal udag sawarga sakitu mulyana ku salat urang bari neangan duit teh mal jumpo. Hayang ka surga sedekah 2000. Padu pak tarikna seureun 2000 ka ciri. Lain rek udag-udag urang mah ngalakonan ikhtiar, ngaji ikhtiar, salat ikhtiar, sedekah ikhtiar, sagala rupana ikhtiar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat ini baca apa itu? Surat Al-Kahfi. Sahajal manu ngarep-ngarep amprok jeung Gusti Allah falyamal amalan sholihan, geura migawe amal nu alus nu pantes. Lamun hayang amprok jeung Allah amal we nu alus, amprok jeung teu na kumaha engke. Nu penting mah amal nu pantes, disebut lagi amal soleh. Hari soleh teh pantes, nu alus cantang tu pantes. Alus teh ceurik ti peuting. Bari tahajud inget kana dosa alus teh. Osok alus mana ceurik jeung ceurikan awak sorangan jeung ceurik jeung ceurikan budak yatim. Lieur ngajawabna nya. Gak alus kabeh. Ari nu penting mah alus, ari yang cerikan budak yatim mah soleh. Soleh teh pantes. Nu matak jalma soleh teh jalma nu deukeut ka luhur, deukeut ka handap. Deukeut ka Allah, deukeut ka manusia. Getol salat, deukeut jeung tatangga. Soleh tah. Getol salat tara ngomongkeun soleh. Ari urang mah getol salat, getol ngomongkeun. Ngomongkeun tara salatna ge tara deh. Wah pilihaneun. Ngahancak lah ngahancak. Hadis nu mana ya? Anu kadua. Sallu khamsakum. Laras. Kaciri tara dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu salat sira kabeh. Khamsakum ing salat 5 sira kabeh. Salat anjeun kana 5 waktu nu anjeun. Wa zakku lan ngabersihaken sira kabeh amwalakum ing pira-pira harta sira kabeh. Perintah Nabi sholat 5 waktu, zakat, wasumu lan puasa sira kabeh. Geus kaliwat kamarinya. Syahrakum ing bulan Ramadan sira kabeh. Wa hajju lan haji sira kabeh. Baita rabbikum ing umah pangeran sira kabeh. Baitullah. Tadkhulu maka manjing sira kabeh, maka asup aranjeun kabeh jannata rabbikum ing surga pangeran sira kabeh. Bi ghairi hisabin kalawan ora perhitungan.
cek Nabi nu penting masalah 5 waktu, zakat mun aya, puasa Ramadan mun kuat, munggah haji ka Baitullah mun sanggup, 4 macam syaratna digawean bakal asup surga tanpa hisab. 4, salat, zakat, puasa, haji. Tanu tilu mah make syarat. Zakat mun boga, teu boga mah teu wajib zakat, malah mending narima zakat. Bunga narima, bunga ngaluarkeun. Halo? Besok baroho. Ngaluarkeun jeung narima heulaanan bunga mana? Mending mere, mending narima. Sok bohong deui cabok we. Ngari tadi gaur kikituan. Ayo. Lamunnya ge bunga mere awurkeun meunang ayeuna. Oh nya bohong kapanggih. Urang mah kadang-kadang kabita keneh kudu nari Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi teh ahli sufi, muridna Ibrahim bin Adham. Salawas sawios ulama ahli sufi. Ahli sufi teh jalma nu ngabersihkeun hate. Papakeana bersih, hatena bersih. Hiji waktu Syaqiq al-Balkhi anjeunna ningali manuk tanpa daksa. Keur ngagoler we ngalempreh. Ngap jika urang bulan puasa jam 5. Ngap ngadelejang deui, ngadelejang deui. Ret kana jam, ret kana kolot. Tapikeun ka menilieur beurit teh teu datak-datak, papageun ka Surya beurit teh. Teu kapanggih keneh wae. Teangan ka Jogja balik telengo teu meunang beurit ngalempreh deui. Ngwir-ngwir radio bisik aya nu adan ti heula. Meunang gelombang Surabaya. Beledag magrib teh balas dendam urang mah nya. Kamari kuring lain batur teuing batur. Ustadna nya komo santrina. Naon tadi teh? Manuk. Keur ngobrolkeun manuk urang teh. Syaqiq al-Balkhi anjeunna ningali manuk keur ngalempreh we dumetan padaksa. Atuh hiji waktu eta manuk nu keur ngalempreh teh disampeurkeun ku babaturanana. Nu rada jag-jag kelemper teh mawa dahareun. Teuing naon eta dahareunna mah? Teuing ciki nu marurah, teuing naon? Atuh dihuapkeun ka manuk nu keur ngagoler. Dititenan ku Syaqiq al-Balkhi teh. Geuning ieu manuk sakieu rempona, sakieutan padaksana direjekian keneh teu usaha. Allah masih keneh mere bekal ka ieu manuk moal waka dipaehan nepikeun kan dibere sabab datang babaturanana mawa dahar. Sapoe angger eta manuk canjang-jang tapi dibere dahar ku babaturanana. Meunang ka 3 poe rada jag-jag manuk teh, keleper we hiber. Icah jeung babaturanana. Lain rek diobrolkeun manukna, keun cenah hiber manuk. Karunya diingo wae karunya. Diome wae karunya. Tuh nya sering. Manuk. Manuk biasa. Nah manuk naon kita mikirna? Manuk hiber Syaqiq al-Balkhi balik nepungan guruna. Sagede guruna teh? Ibrahim Adham. Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham. Ayo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Di mana cung? Aduh ya kalaresan cenah Yai. Kami teh menang non ibroh teh pelajaran. Orang ningali hiji kajadian tuluy meunang hikmahna ibroh teh. Cenah Nyai kitu kunaon? Kumaha cenah teh kuring teh rada mangpat ti rumah. Kamari teh cenah 3 poe mangi kajadian aneh. Nah anehna cenah puguh aya manuk ngajeng jewe ngelepet. Cicing tong seri.
manuk nu lepetna ge atuh ningali manuk ngajeng-jeng we meuni lepet atuh loy cenah dititenan cenah teh naon nu bakal katingali kajadian jeung pelajaran katingali tina manuk anu ari sing horeng si mana horeng eta manuk teh disampeurkeun ku babaturanna nu jagjag mawadahareun tina papatukna teh dihuapan eta ka manuk nu keur ngajeng jahe teh sapoe dua poe nepi ka jagjagna tuluy pelajaran nu kapanggih kuring rek nurutan yakin jeung tawakalna jiga manuk anu lepet maksudna harta banda rek dipikeunan kabeh ka batur cicing tong maka balik sik teh anggeus dongengna ce yalah naon teh jadi garoda wae oh kuring rek nurutan manuk anu lepet sedangkan Syakik al-Balkhi teh non penyumbang penyandang dana pasantrenna Ibrahim bin Adham jadi santri butuh dahar ku Syakik al-Balkhi dijamin pasantren butuh ngahadean ngarenovasi ngarehab Syakik anu menanganinana kari-kari bisik pasantren butuh hadroh nggak cicing adik seteh Syakik al-Balkhi anu nyumponanana kari-kari cek Syakik kami mah geus werek nurutan manuk nu keur ngajeng-jeh lepet yai ari kitu kami mah rek tawakal we jiga manuk sabab Gusti Allah mah lamun geus meunang jatahna kuduna menang jatah rezeki sanajan ngagoler we ge meunang geus kuduna meunang mah kajian teu kekian ge ujug-ujug ketapluk we permen teh di hareup nya aya nu meunang tadi teu kikituan teh Allah geus ngeresakeun mah meunang jadi cenah rek kumaha maneh ayeuna cek Ibrahim bin Adham nya cenah kami mah ieu geus rek tawakal we kawenon atuh ngagugulung we dunya beunghar-beunghar kawas ge berat mawana Ibrahim bin Adham kalah ka seserian meningeunana-naker atuh Syakik rada bingung ieu cenah nya kunaon maneh mah asrun cenah ari kitu jelema geus teu kudu kabita ku posisi batur maneh ningali manuk anu diparaban ku nu jagjag nah bet kabita ku nu lepet lain ku nu jagjag halo kajadian teh manuk diparaban nu jagjag maraban nu jagjag anu kanu nah bet maneh mah kabita ku nu ngagoler lain kanu mere dahar ye maneh teh dibere harta ku pangeran hitung-hitung jiga manuk nu jagjag geus bisa mere ka batur nah bet kabita ku nu dibere kuduna mah kabita kanu jeung barina ge maneh teh moal bisa bagja pasti lamun tawakal nurutan jiga manuk ngalepaskeun sagala rupa harta banda cantang tu bisa lamun kabita ku kaayaan batur loh dia teh kabita teuing jadi pemborong tungtung ngilu tender akhirnya dibere proyek menang proyek da ilmu proyek teh nyaho tungtungna teh aspal heula tuluy biridi geusik awurkeun batu atuh paseng solan sagala rupana da pamikirna lamun aspal heula teh pageuh cek ilmu kiai nu teu kaudag kabita cek pemborong mending jadi kiai aing mah proyek tinggalkeun gebarkeun sajadah puter-puterkeun tasbih war kuih da kabita ku kiai meureun ilmu kiai can kaudag proyek ditinggalkeun teu pasti maslahat nu kitu jalma teu sadar makom teu sadar posisi cek Ibrahim bin Adham maneh geus alus jadi jalma beunghar bisa migawe kahadean tong kalah kabita ku manuk anu lepet asrun mata ngaji sing anggeus teh
cek sakik gening sumuhun MKM maneh-manehan pelajaran teh sabelah cik atuh sabelahna da pelajaran teh teu hiji nu lepet dibere kuno jagjag tong kabita kuno lepet kabita kuno jagjag dumuk maneh bisa ibadah ladang harta nu dibikeun ku pangeran tong kalah kahayang tawakal cantang tu kataekan di tawakalna teh manehna barang di papatahan kitu macet Syakik al-Balkhi nya atuh ari kitu mah abdi nampi kaayaan asal maneh bisa ngahontal ridona pangeran ku harta banda nu aya di maneh nu pentingna mah ridho pangeran ridhoeun mere maneh mere beunghar supaya non bisa nulungan kanu butuh nalangan kanu susah zakku amwalakum mere zakat syarat lamun boga tuluy wasumu syahrakum puasa bulan Ramadan lamun jagjag gering teu wajib puasa kari bayar we kodok pan menang tabelnya aya nu wajib kodok aya nu wajib fidyah aya nu teu wajib fidyah teu wajib kodok saha tah geuning apal eta nu gelo mah seneng teu wajib fidyah teu wajib kodok mecak teh batur puasa teu puasa mecak da ge da gelo tapi di Amerika mah aya nu jagjag hayang nurutan nu gelo puasa henteu ditanya nyambung dan teu gelo teh naon awakna jagjag di dina ge aya gambaran gambar garpu jeung gambar sendok tapi teu puasa nurutan jalma gering kabita kuno gelo naudzubillah wa hajju baita rabbikum jeung indit haji ka baitullah eta ge lamun mampu bekal mampu ongkos mampu nu ditinggalkeun jeung indit teu